Alah kunaon ieu internet teh loading. Sapatu teh kunaon geus kotor deui. Boga budak balalader, pamajikan bawel wae, pimpinan anyar di kantor loba aturan. Di jalan macet kieu jadi capek mawa motor teh. Mineng urang teh hadirin kajebak ku kakesel jiga kitu. Luh lah, alah aduh uring-uringan nalika mayunan masalah. Padahal nalika kitu teh saatna anu tepat pikeun diri urang syukur ka Allah. Coba tengali keayaan batur mah hayang ngabogaan masalah jiga urang teh anu ngaharepkeun gaduh murang kali, ngaharepkeun ngagaduhan padamelan, ngaharepkeun ngagaduhan handphone, ngaharepkeun ngagaduhan kendaraan, bumi, bahkan ngaharepkeun gaduh istri. Ari urang inget kana perkara anu sederhana jiga kitu, maka bakal ngarubah pola pikir jeung kaayaan hate urang, bakal ngaringankeun masalah nu aya karudet karungsing kaamek jeung kasieun dina hirup teh. Bener masalah mah tetep aya,